menit anu paciwit-ciwit, jam anu paantai-antai, jeung poe anu pageye-geye, disusul ku minggu anu patumbu-tumbu, diteang ku bulan anu paanjang-anjang, bari dituntun ku taun nu kamari nu pauntun-untun. Puji syukur kagungan Allah anu maha agung, anu keagunganna moal tiasa disinggung, ku tukang calung tukang balung, komo ku kang alung nu keur linglung di daerah Bandung. Ibu-ibu anu tos ngandung teu kenging ngaraos bingung, pedah bade dicandung ku kang dudung. Punten, nu penting dibere duit sakarung. Oge puji syukur kagungan Allah anu ngamilik sifat rahmat, anu rahmatna moal tiasa diitung sanajan ku pacamat komo ku para pejabat. Mugia urang sadayana sing tiasa nyekel amanat supaya tekenging laknat di akhirat, engkena bisa dihancurkeun siga rujak tomat. Naudzubillahi min dzalik.